lipstick, lip gloss, eyeshadow, eyeliner, maskara, blush on, kontur, foundation, bedakna, pelindung bedak, bebek harum sari, semprot kiri, semprot kanan, tepira sia, rek nangkot ka tukang ojek, rek ngareneng jeung supir angkot, bari make rok anu sakieu teh, anu transparan teh, tuluy ibu teh ngomong, barade ye, tahu Sumedang. Bagaimana ketika Belanda melakukan agresi militer tahun 48, di mana negara Indonesia merdeka tahun 45, si kain Belanda geus balik dan dibawa-bawa secara kukulon kurang disebut teh walana di uwa-uwa mata betah. Balik deui si kain teh hanya kal aing teu ngeunah di lembur mending balik deui ka Indonesia membonceng nikah sekutu saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anu ngawaler salam bari ikhlas kusim kuring didoakeun mudah-mudahan sing lunas hutangna. Tararik amina euy. Sigana laloba hutang. Ibu gaduh hutang. Ageng alit. Gede. Bapak gaduh hutang Pak, ageng alit Pak, buadang. Tapi ibu bapak sadayana sim kuring ngajamin 100%. Ku barokah ieu pangaosan, ku barokah ieu riungan, ku barokah ieu silatul arham. Sakumaha gede na hutang ibu, sakumaha buadag na hutang bapak, balik ti ieu pangajian hutangna lunas sadayana lamun dibayar. Hari itu dibayar mah moal lunas. A'udzu billah bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, la ilaha illallah, la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Al-muqarrabun, para alim ulama wal ju'ama, para kiai, para ajengan, para sepuh anu dipisepuh, anu kusim kuring dipihormat, oge mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan,
Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Hansip anu sami kusim kuring dipihormat oge mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Jajaran panitia halal bil halal Kampung Cilutung anu sami kusim kuring dipihormat anu ku syariat pangulem ti anjeunna sim kuring tiasa silaturahmi sareng urang Cilutung sadayana. Jadi atu-atu jadi amplop uing penting ayeuna ieu kumaha panitia. Lamun amplopna gede berarti panitia teh hideng. Ngan lamun amplopna leutik berarti kurang gede sia pira kuda geus karolot nya kurang hideng. Pangduum waktu panata acara anu kurang Inggris mah sok disebut MC Master of Ceremony ngarti henteu sarua uing ge teu pati nyaho ngan kurang Sunda masuk disebut protokol kade si Allah salah nyebut komo ibu-ibu mah jabat tiris jabat peuting sing jelas protokol. Sabab geuning kitu ibu bahasa Sunda mah beda we saeutik lapadna maka maknana teh sok ngabeleuwing jauh geura sok tingali sayuran nu baruleud harejo sok dipake nyieun bala-bala nu kitu mah ngaranna engkol mun nu panjang buleud beureum sarua eta ge sok dipake nyieun bala-bala nu kitu mah ngaranna wor nusok dibawa ku paha polisi ngarana pes nusok dibawa ku pahansip ngarana panak nusok ditakol mun aya bangsat ngarana koh nusok dipake ngawadan kecap ngarana bot tah mun nu heuras nu aya dina pesak calana si bapa nu kitu mah ngarana kunci jurig jatong ka mana meneh panrek ngaji imah teh dikunci kuncina dipesakan ku si bapa heuras menyaya kunci ngagaplek sia ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom ahli pangaosan rahimakumullah tipayun hayu urang sami manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana alhamdulillah berkat untayan tan jiji hadis sifat kudrat sinareng irodat anjeunna urang sadaya tiasa kempel ngariung dia tempat anu mudah-mudahan diwuwuhan ku rahmat sareng magfirah ti anjeunna rahmat kali salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa maulana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna tuk dugi ka urang sadaya anu turut tumutkan ajaran mantene oge mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaatul udma jaga di yaumil kiamah amin ya Allah ya rabbal bu ngalulus kieu ieu teh geus dalahar acan akur uing oge acan tapi tong matak jadi eueuh soraan bu pak iya penyakit ngaji jeung bapak-bapak araya mah araya ngan diajak nyorak hese peleduk ge arah rudud sia ngabibita aing bu pak oi punten ibu bapak ngaji jeung sim kuring mah ibu jeung bapak semangat uing ngaji ibu jeung bapak teh semangat uing balik
Nah geuning cenah ajengan teh galak lain galak we ningali dawuhan Kangjeng Rasul malih tercatat dina kitab Muhtarul Ahadits hadis nomor kaopat. Saur Rasul apatul ilmi ambisyanu wa idoatuhu an tuhaddisal ilmu ala beri ahli. Pancabahaya ilmu teh poho kaasup noler-noler ilmu, kaasup ngamomorekeun ilmu, kaasup ngamubadir ilmu, ngomongkeun ilmu kalain ahli ilmu. Nu kumaha disebut lain ahli ilmu? Disebutkeun dina kitab At-Tanwir Sarah Jami'us Shaghir di antara nu lain ahli ilmu teh jalma nu awakna, jalma nu ragana hadir di tempat ilmu tapi hate jeung pikirna teu milu hadir di tempat pengajian. Jadi daripada uing ngaji ibu ngobrol, daripada uing ngaji bapak nunutan, mending balik uing mayeuna keneh kajen teu dibayar oge. Bisi disebut noler-noler ilmu, bisi disebut ngamomorekeun ilmu, bisi disebut mubadir ilmu. Naudzubillahi min dzalik. Siap ngaos Bu, siap? Siap ngaos Pak, siap? Bu, Pak. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Satu acan simpuring kebat nyaru mampah nyaritakeun perkara anu pakuat pakait patula patali bahkan pajeujut jeung masalah halal bil halal yuk urang tapakur heula. Naon ajengan ari tapakur teh? Ari tapakur teh bantuan sia. Ari tapakur teh nah gitu awas uing ngarapana kana hulu berarti mikir lain miceun sia. Ari mikir positif make hulu lain make tuur. Kumaha mikirna kieu. Lamun datang bulan Rajab urang dieu osok rajaban. Naon eusina? Ngaji gitu sih jawab. Naon eusina? Datang bulan Mulud urang dieu osok muludan. Naon eusina? Datang bulan Muharram urang dieu osok muharaman. Naon eusina? Datang bulan Syawal urang dieu osok halal bil halal. Eusina mah ngaji kene ngaji, ngaos kene ngaos. Nah atuh cenah ajengan make beda ngaranna. Bulan Rajab disebut Rajaban, bulan Mulud disebut Muludan, bulan Muharram disebut Muharaman, bulan Syawal disebut halal bil halal. Jawab sabab beda tempat jeung beda waktu maka beda ngaranna ngajan eta keneh. Atuh ari kitu mah ibu ngaji teh teu beda siga bulu. Terang ibu bulu, gaduh bulu, loba saeutik, kerok siang ewa loba teuing mah. Komo nu kana gawirna mah geuleuh teh sia ngahalangan. Siga bulu kumaha bulu teh bulu ngan lamun bulu beda tempat jadi maka bulu beda ngaranna laras teu sok kita percaya mah urang tataan tawakannya nih sia mun jadi dina mastaka naon namina adina gadok luren bewir luren mata dina pipi natarang baga sia kala nyengir nu awewe nu lalaki akur ngaranna ngan bedana ari nu lalaki mah bala kapuhu nu awewe bala kasisi ngan teu wani ari uing kudu nyebut bauk pasieun suing contoh ieu mah contoh ngaji pun seperti itu. Yang beda hanya istilah, yang beda hanya nama. Eusi nama ngaji, eusi nama ngaos. Kenapa hal ini saya bahas?
sabab loba jelema zaman kiwari loba manusia zaman ayeuna nu ngabid'ahkeun muludan ngaharamkeun rajaban ngateu meunangkeun halal bil halal. Ulah muludan bid'ah, ulah rajaban eueuh ti nabi dah, ulah halal bil halal eueuh ti rasul dah. Aya urang di nu kitu aya Allah bisi aya belegung eta jalma teu nyahoan bahwa eusi rajaban, eusi muludan, eusi halal bil halal tiada lain dan tiada bukan adalah proses tolabul ilmi yang dipadukan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mahdi inallah di mimiti di ais nepi ka di pais. Timbul pertanyaan, ajengan kunaon urang teh ye kudu ngaji jeung ngaji, kunaon urang teh ye kudu ngaos jeung ngaos? Maka yang menjadi jawaban adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna nyaurkeun teu aya hiji tempat, teu aya hiji waktos anu langkung mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali tempat jeung waktos anu diangge mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Almarhum almaghfurlah pun aki pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Madon Jaya uwa ajengan Kiai Haji Khair Apandi ajengan kantos nyaurkeun di mana-mana di tempat digalindengkeun kalam ilahi dibacakan shalawat nabi digali ilmu Allah Subhanahu wa taala maka malaikat turun datang berbondong-bondong tuluy ngeplekeun kana jangjangna jangan naon jang tempat diu ibu-ibu bapak-bapak nu hadir di tempat pengajian nu mawi sanau secara syariat diuk dina kayan tempat nu sakiwaruratna sawareh kabagian kursi sawareh di hanteu sawareh kabagian amparan sawareh di diuk luhureun senal ieu syariat hakikatna urang sadaya nu hadir di tempat kabeh keur diucang angge dina jangjang malaikat matak di tempat ilmu mah betah tara inget kana hutang ciri betah di tempat ilmu loba jalma nu ngaji nepi ka nunutan aya nunutan di dieu aya heueuh eta teh ciri betah dalam teu betah mah bisa nees aya nunutan di dieu aya gentong dihudangkeun lumayan jang nyingsieunan setan sabab tampolan nama setan teh sieun kene kudu hees daripada kudu salat. Tidak ada tempat yang lebih berharga, tidak ada tempat yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali tempat mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di bahasa Sunda. Tempat samudeuknya disebut pangaosan. Non pangaosan, pangaos. Non pangaos harga. Tempat samudeuknya disebut pangajian. Non pengajian, pangaji. Non pengaji, nilai. Sebab tidak ada tempat yang lebih berharga, tidak tempat yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan tempat nyiar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mata kutukan biantara mah kutukan pidato ibu bapak tempat samodel kieu sok dianalogikeun, sok ditamsilkeun, sok ditasbihkeun kana kembang. Dina pada naon de? Dina pada endahna komo lamun eta kembang keur mekar keur kita. Geuning kudu ngawinkeun masok diomongkeun. Malati ligarna ati campaka mangkat nadada kembang tanjung nugu mulung. Naon eta? Itu adalah tempat nyiar ilmu seperti dia. Bakat tingkuen dan eta kembang nu keur mekar yang tiada lain itulah tempat nyiar ilmu, maka sasatoan sok kabaritaeun tuluy daratan nyalampeurkeun kana eta kembang. Leres henteu. Cik urang samikeun di Cilutung sareng di Manon Jaya. Sasatoan nu sok datang kana kembang nu keur mekar di dieu naon wae hiji papatong dua kukupu naon sireum nya sireum kana kembang sireum mah kana gula sia ceuk papatah ge ada gula ada semut lain ada bunga ada semut telo sok bari mikir saya teh ngajawab atoh telo hah nyamuk manya nyamuk kena kembang sih odeng naon deui bang bara naon deui sok da ku aing salah ge moal dikurangi 100 ieu paling babak rebutan naon deui hileud
Ileun mangana pucuk jauh. Geus lain daripada pasea. Ya mah diabdi itu di mana ya. Sasatoa nu sok datang kana Kemang nuker mekar teh aya op. Ka kitu atuh sia bantuan-bantuan ngomong, kupeureun bantuan mayar moal. Aya op. Mana hiji? Sasatoa nu sok datang kana Kemang nuker mekar teh papato. Naon cenah? Papa tong datang karena Kemang datang nepi hante si kehet papa tong di mana kontakna dina dahan atau dina daun tara nepi karena Kemang bisa kita percaya coba isukan ilikan tara ayam papa tong entep dina Kemang entepna dina dahan atau dina daun tara nepi karena Kemang saha eta urang Cilutung oi bejana penting ayeuna cenah rek aya pangajian arek kaditu arek indit di mana indit nepi ka pangajian hanteu di mana tuh cicingnya di hareupeun imah batur di hareupeun warung batur di nu poe nu kitu ngaranne loba belah ditu papatong ceuk aing barek ngaji mah maju ka hareup tapi kan tong digeugeureukeun da nu kitu mah ngaranna ge dua sasatoan sok datang kana Kemang nuker mekar teh kukupu naon cenah kukupu datang kana Kemang datang nepi alhamdulillah nepi ngan hanya kal sikehet kukupu mah tara daek ngajedeg hayo we gedeber ka ditu gedeber ka dieu pinah ka ditu pinah ka dieu saha eta urang Cilutung sia datang ka pangajian nepi alhamdulillah nepi ngan hanya kalsi pertama teh kajedog ayo we lempangan ka ditu ka dieu nu kitu ngaranna jerdog sia komodo siga itu hayu lempangan coba awewe teh coba penting kumaha menjadi kupu-kupu malam sia tilu sasatoan nu sok datang kana Kemang nuker mekar teh Bang Bara naon cenah datang karena Kemang datang nepi alhamdulillah nepi ngan hanya kal sikehet Bang Bara mah tara daek repe heuh di sana ngeong saha eta urang Cilutung datang ke pengajian datang nepi alhamdulillah nepi ngan hanya kal si eta mah hayo ngocok hayo ngawat ayo we ngoro nyoh lain ngorobet sia punya ngaji bari ngorobet aya nu kitu di dieu aya naon ngaranna naon aya Bang Bara di dieu aya gebug lah tuman sia opat sasatoan sok datang kana Kemang nuker mekar teh nyiruah naon cenah alias kumbang alias enggang alias odeng lain odang sia punten di dieu aya sanyiruan di dieu aya Kemang nuker mekar jauh carita namangan pera ku aing kudu turun mah ceuk nyiruan ada makanan nih jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di tiang eta nyiruan hiber menuju kana Kemang nepi kana Kemang geus nepi kana Kemang tuluy antol kana Kemang geus antol kana Kemang tuluy sup kana jero Kemang da teu ngeunah antol hungkul ari teu asup mah tong mana bener sia aing keur ngomongkeun nyiruan sup kana jero Kemang geus asup kana jero Kemang tuluy nyeuseup saripati eta Kemang Udah mah disapertikeun ku susu kudu namangan eueuh aya nu ceherang teu hayang aing. Beak saripati Kemang balik deui kana sayangna. Saripati Kemang nu tadi kumanehna diseuseup, disedot, diserot, diawak di jero Kemang, diolah dina sayangna. Jadi jatuh loba manfaatna. Madu ngaranna.
saha eta wah siap pede mudah-mudahan urang Cilutung amin oh ieu bejana cenah penting ayeuna aya pangajian arek ka ditu jauh-jauh dicucuk angkang diteang datang ke tempat pengajian poe aya baterai hujan aya payung leur aya itu tiris boga jaket capek aya motor datang ke tempat pengajian begitu nepi ke tempat pengajian terus sidak ke bari balon pingkeun tausiah penjelasan ti para ulama para kiai para ajengan beres pengajian balik ka imana sewang-sewangan naon tadi kumanehna diaji dikaji di tempat ilmu diamalkeun dina kahirupan sapopoena sehingga rumah tanggana jadi rutut raul sauyunan kacai jadi saleumi darek ngaji kadarat jadi salogak darek salat jauh dina paceng kadan jeung papasehaan bo oi cek urang jujur ieu di Cilutung nu ngaji sakieu lobana kira-kira nu hadir penting ayeuna lolobana papatong kukupu bambara atawa nyiruan wah siap kok ngaku-ngaku nyiruan ari balik ngaji pasea jeung salaki mah sia ngaku nyiruan balik ngaji sare patong-tong jeung salaki geulak kencat wajikan geulak katuh bambara kitu patut mah sia tapi sok bae ketanggu sare patong-tong jeung salaki ngan peda ibu nongoman risbang salaki nongongan lalangit peh eta marek saban penting oke osok ibu pasea jeung salaki osok alus jalujur pak osok pasea jeung pamajikan pak si Tara, si ibu osok, si bapak Tara, ari ibu pasea jeung salaki anu mana tuh ajeun teh aya ibu-ibu mun ditarik teh ngajawab Tara cenah goreng salaki geus pae ai cek si ibu teh tuh cenah-cenah rek teh pasea kumaha salaki abi mah koret awas seorang pamajikan teu meunang nyebut salaki koret haram yeuh punten Bu pamajikan mah naon bae sabar hawe nu dibikeun ku salaki tarimakeun bari syukuran naon cenah Bu tarimakeun bari salaki nyabak ka Jakarta ke kara 3 poe geus balik mamah weyahna bapak teh betah di Jakarta teh lain masalah reugit teh masalah banjir ngan bapak teh bisa jauh we jeung mamah ngan alhamdulillah ye bapak teh menang duit 10 juta sing mahi 3 poeun tarimakeun bari syukuran kira ku 10 juta 3 poe teu mahi sia mah yang sabaraha atuh ari pek teh salakina nyabak deui sataun teu balik-balik di SMS, di WhatsApp, di BBM, di inbox kakara jebul mama weyahna bapak teh mungkin artos 20.000 sing mahi satauneun mahi moal Bu mahi sia mahi beulikeun kana kalender mahi satauneun salaki hayangeun udud linting Januari salaki hayangeun kopi tinguh Februari salaki hayangeun dengan kejo tinggal urap Maret mahi satauneun cek salaki nanti mamah jeung naon ena rencang sangu jeung goreng Desember osok ibu pasea jeung salaki osok heeh tah mending jujur nya teu babari mubaranana bapak osok pasea jeung pamajikan Pak nah gitu punten ibu bapak ieu mah saurupun guru yang rumah tangga mah teu boleh diajar boro-boro anu kakarasa tahun 2 tahun mesti geus 10-an tahun ge rumah tangga mah teu boleh diajar ngan lamun rumah tangga hayang harmonis jauh tina pacengkeran jeung papaseaan maka salaki kudu apal kana fungsi pamajikan kudu apal kana tugas tuluy laksanakeun mana kitu kewajiban salaki punten abdi bade kasih bapak heula kewajiban salaki teh teu loba pangan opat sabaraha cenah Pak sabaraha cenah Pak sok Pak bari nyali sikiri nyali abah geus bisa can bapak ngalaksanakeun opat lamun bapak geus bisa ngalaksanakeun opat maka bapak titiana suami sejati suami idaman para istri man opat hiji Pak paraban pamajikan sing nepi ka sabab hade teu meunang beuteung pamajikan urang kukurubukan gara-gara lapar tuluy lumpat ka indung bapakna alias metua urang akibat rek mentahakaneun lamun aya salaki nu kitu saur Rasul ngaranna salaki khianat dua pakaian pamajikan ku pakaian anu weut
tuh tinggalin patul muin anu deket minimal 1 tahun 2 kali alias genep bulan sekali bapak kudu meulikeun baju anyar jang pamajikan osok pak ke heula sih aing nanya ka salakina heula osok pak osok bu ya riwing kudu percaya kanu mana tuh teu salakina osok cik pamajikan tara ai cek si ibu teh bororah ceun ajengan kajen ge datang lebaran kudu ditongengan heula kakara panganyukeun tilu pak imahan pamajikan ku imah anu pageuh montok anu reot sia kade nyieun imah teh tugas salaki lain tugas mitoha lain komo tugas pamarentah mah lain ewe cenah aing mah ngadaguan ruti lahu naon gadag sasalakina opat pak sarean pamajikan sing nepi kareuneuh atos pak atos abdi mah tiasana nomor 4 tungkul goblok sia ayeuna ibu tong ngakanyengis teh ici mimin asih da ibu ge boga kewajiban sabaraha cenah kewajiban abdi ajengan sami kewajiban ibu ge 4 sabaraha cenah bu sok ibu ge bari nyalik sik diri nyalir awak geus bisa can ibu ngalaksanakeun 4 lamun ibu geus bisa ngalaksanakeun 4 maka ibu teh tiana istri sejati istri idaman para suami malopat hiji ibu kudu bisa masak nah sabab lamun ibu teh bisa masak maka duit salaki bakal lompat ke restoran bakal lompat ke rumah makan osok masak ibu alhamdulillah bisa masak bisa ngagoreng nog jeung nyung mie rumah tangga puluhan tahun hayu nyodona teh goreng nog deui teh nyung mie deui atuh salakina moal pe panas beuteung da ngahakaran we mie cik mikir atuh teh mimin tuh dina majalah dina surat kabar dina radio dina televisi sok aya pelatihan menu memasak masakan biasa menjadi luar biasa dengan koki yang istimewa yaitu istri tercinta. 2 bu ibu kudu bisa diwedah alias dandan bisa ibu dandan alhamdulillah osok dandan osok ngan hajakal ibu mah dandan lain jang salaki lain sia jang saha tuh jang tukang ojek sia jang sadai jang supir angkot gabah cenah jeung teh fitnah lain fitnah uing mah fakta hoax ya mereka pasar mereka beh kota mereka mall mereka undangan muni sakala diterapkeun lipstick lip gloss eyeshadow eyeliner maskara blush on kontur foundation bedakna pelindung bedak bebek harum sari semprot kiri semprot kanan tepira sia rek nangkot ka tukang ojek rek ngareneng jeung supir angkot kumaha lamun rek nyangeurepan salaki kitu hanteu eta ngaku sia rek nyangeurepan salaki memakai daster gesaroe make BH sisi nate geus pinuh ku cimoti malah muka tuhu matali nate geus pegat atuh make paniti make cangcut geus bau lalai osok kitu tara montong sia ngomong pemajikan ajengan matong gagah barang pake aya di pemajikan ajengan aya pemajikan ustad di aya sing hade barang pakena pemajikan ajengan montong ngerakeun sia montong ngerakeun bisa siga di Garut aya ajengan imaman salat subuh kaberan make sorban belah kenca tah siga kieu Allahu akbar eta timiti takbiratul ihram nepi ka we salam makum di tukang hayu we seureurian cek imam dina hapena ieu jeung sirikeun aing lain yang sirikeun aing lain teu sadar pas salam assalamualaikum warahmatullah innalillahi sing goreng teh lain sorban tapi kutang pamajikanana sigana rusuh rek imaman salat subuh kutang disangka sorban lamun kutangna teh alus ieu masih sida geus pinuh ku cimeuting bari aya panitihan terus itu ya bu punten bu
jarang ajengan nerangkeun kuing mah arek diterangkeun wios moal ngambek moal benduk moal ngamekan moal modal siapa ngamekan mah ya bu punten ya bu ya montong sotek keluar imah montong sotek kadeuleu ku batur jam salaki bigeun kabeh ya lamun malam Jumat datang teh isukan ta malam Jumat tah ibu teh tah make rok anu sakitu tah anu sakitu anu saceungkal deui kana terminal anu sakitu anu transparan apa transparan teh dideuleutkeun war kadeuleusina anu sakitu boga henteu meuli atuh manya kudu pamelikeun ku aing ari salaki ibu teh keur ngalamun kieu malu pausana teu pati lancar kieu we salaki ibu teh awas ibu montong kalasina karaokean montong kalasina neuleuh pongdut montong kalasina neangan hiburan lu teu pararuguh hibur sok da eta teh kewajiban ibu sok ibu teh ngaliwat ka hareupeunana bari make rok anu sakieu teh anu transparan teh tuluy ibu teh ngomong barade ye tanggung Sumedang ari salakina teh ngeluh keneh wae gitekeun saeutik sakali ibu ngagitek maka 100 rahmat Allah lungsur pikeun ibu jeung caroke engal atuh aa ieu tahu Sumedang pilih ka bujeng gaaleun tilu tugas pamajikan teh ibu kudu bisa nangkarak bisa ibu nangkarak heuh raku sia kayun teu bisa sagala nangkarak ti budak osok nangkarak heuh nah cenah si ibu mangke kudu bisa nangkarak punten ieu aya hubunganna jeung si bapak komo lamun bapak tukang usaha ini saban poe ti bumi pak ini isuk-isuk balik pas sore tong gagabah dina ini ieu aya rumusna kumaha rumusna ajengan kumaha sarekna pamajikan dina waktu subuh punten tong gagabah ya punten pak lamun pamajikan bapak sarena nyanggieun ka katuhu teh kita maka bapak kudu init ka beulah kulon atawa ka beulah wetan didinya aya piniskeun bapak lamun pamajikan bapak sarena nyanggieun ka makeja eta maka bapak kudu init ka beulah kaler didinya aya piniskeun bapak lamun pamajikan bapak sarena kuba eta maka bapak kudu init ka beulah kidul didinya aya piniskeun bapak man lamun pamajikan bapak sarena nangkarak teh maka weyahna bapak tong ka mana-mana sebab rezeki ada di depan mata selanjutnya terserah anda opat bu tugas pamajikan teh ibu kudu bisa ngadengkak kosok ibu ngadengkak waskeun ini ngadengkaknya siga belum suike tak ari geus nini geus aki-aki momontong sok loba kamonesan lah teu kau peurieun keur ngora atuh teu kau malam Jumaah datang muni kabeh jurus kudu dikaluarkeun mimiti jurus serepet jaer keur nyem nilem lele ngajengjehe tangkod monyet ajul gedang entep senok caringin rungkad gebrek limus solenang bedi cenah ajengan teh geuning meni loba-loba teh jurus ih da ceuk Allah na kitu ceuk Allah nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum pamajikan sia teh sawah sia pamajikan sia teh kebon sia pek pelakan sawah sia pelakan kebon sia kumaha sia we carana mah bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani nganggit hiji kitab sok diaji ku santri senior mah ngaranna kitab Qurratul Uyun dina eta kitab dicaritakeun sakurang-kurangna aya 18 posisi hubungan suami istri ngan teh ari geus aki-aki geus nini-nini mah kudu inget kana umur bisi potong cangkeng ieu Pak Habib rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kadua ka Allah Subhanahu wa taala urang sedek kepa di nararaga halal bil halal cik kuing rek nanya ke urang dia bu ari halal bil halal teh naon teuing ceuk aing teh nyaho pak ari halal bil halal teh naon pak sarua ceuk aing teh apa ka ieu kelemahan urang teh urang mah sok kadang-kadang ngomongkeun hiji perkara bari teu apal hartina leres deh
ngomong we hayang gaya barokah qanaah istiqomah ditanya naon eta teh euy heuy kitu nyaho padahal punten ngomongkeun hiji perkara bari teu apal hartina ieu sangat berbahaya punten sateuacan dupi di dieu sok aya nu nyanyi cingcang keling tara cingcang keling manuk cingkleng cenah tara eta bisa sia plos ka kolong bapa satar meni palinter kan betul punten kepala desa punten ti mimiti ayeuna kahareup bisi di dieu sok aya nu nyanyi cingcang keling montong sia ulah haram nah sabada diteliti ku para ahli dan analisa ku ahli bahasa ternyata cingcang keling teh ngandung unsur pornografi dan pornografi jorang cingcang keling teh bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang wios simpeuring ngabahas heula cingcang keling memang ngabahas halal bil halal wios ngan kadenya ulah nyebut uing ajengan cingcang keling sapenting nu ngajina ajengan cingcang keling goblok sia. Lalu bisa siga di Majalaya di Bandung gaya MC kurang ajar. Untuk tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh ajengan cingcang keling dari Tasikmalaya. Wah edan sia. Cingcang keling manuk cingkleng cineuten plos ka kolong bapa satar budeunang cing. Naon ari cing teh? Cing itu saha? Cing ieu sabaraha? Cing ieu naon? Cing teh artina tebak kumaneh cing tebak kumaneh naon nu kudu ditebak cang ari cang naon kacang bener berarti mun dijikeun tebak kumaneh kacang nu kumaha da loba kacang teh keling ari keling naon hideung berarti mun dijikeun tebak kumaneh kacang hideung geus kitu kumaha manuk cingkleng cineuten aya manuk cingkleng cineuten luhureun kacang hideung tuluy kumaha teu ngeunah cineuten di dinya mah ka mana atuh nu ngeunah plos ka kolong kana kolongeun kacang hideung geus kitu kumaha bapa satar buleunang jorang henteu porno henteu kunaon atuh sok dinyanyikeun sia sabab teu apal mata tong ngomongkeun hiji perkara lamun teu apal hartina nu mawi dina ilmu mantek jauh sebelum berbicara tasdek harus paham dulu tasawuf jangan berharap tasdek betul jikalau tasawurnya amburadul karena keabsahan tasdek sangat ditentukan dengan validitas data yang terjaga di dalam tasawur maka tasawur sok diuji heula keabsahanana kudu ngaran akas jeung tanaku. Nu geus satecan simpuring berbicara lebih jauh tentang halal bil halal, urang kedah terang heula naon halal bil halal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Upami urang berbicara peringatan Isra Mi'raj misal, maka eta peringatan Isra Mi'raj nu urang disebut Rajaban lain ngan saukur aya di Indonesia. Tetapi hampir di semua negara yang dimana di sana terdapat penduduk muslim mesti aya peringatan Isra Mi'raj hatta di Mekah hatta di Madinah anu notabene Wahabi lamun urang berbicara tentang muludan maka ieu muludan lain ngan seukur aya di Indonesia tetapi di negara sejen oge aya muludan upami urang berbicara Muharraman menyambut tahun baru Hijriah maka lain ngan seukur aya di urang tetapi di negara deungeun di aya tetapi lamun urang berbicara tentang halal bil halal di kotek-tek di teangan moal manggih di Malaysia moal manggih di Saudi moal aya di Maroko sabab halal bil halal ayana wungkul di Indonesia nah geuning bisa gitu ieu teh lepas tina sejarah yang mencatat bagaimana ketika Belanda melakukan agresi militer tahun 48 di mana negara Indonesia merdeka tahun 45 si Ken Belanda geus baralik dan dibawa-bawa secara kukolot urang disebut teh walana diwa-wa matak betah baralik deui si Ken teh hanyakal aing teu ngeunah di lembur meuning balik deui ka Indonesia membonceng nikah sekutu saat itu Bung Karno bingung ieu kumaha cara menghadapi agresi militer Belanda. Sementara para pemuda yang ada saat itu justru lebih euforia ku ormasna sewang-sewang.
nu NU asapang NU na, nu Masumi asapang Masumina, nu Muhammadiyah asapang Muhammadiyahna, sehingga lalai menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Maka Bung Karno gancangna carita sowan ka Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Pak Kiai, ieu kumaha nasib bangsa. Belanda datang deui ka urang sementara pamuda-pamuda leuwih resep ngobrolkeun ormas daripada ngacungcung kedaulatan negara Republik Indonesia. Saur Ki Wahab, geus we engke sakedeung deui bulan Sawal ayakeun acara. Disusul ku Bung Karno, naon pingaraneunana? Saur Ki Wahab, geus we ngaranna halal bil halal. Bung Karno kritis naros, Pak Kiai kunaon ngaranna halal bil halal? Diwaler ku Ki Wahab Hasbullah, ari dosa teh haram, ari dolim kabatur teh haram, ari milaraan tatangga teh haram, ari nganyerikeun hate kolot teh haram. Maka yuk urang halalkeun ku acara nu disebut halal bil halal. Ti harita halal bil halal seakan menjadi program wajib di kantor-kantor, di instansi-instansi, nepikeun ka detik ayeuna urang Cilutung ngayakeun halal bil halal. Ieu pahadeun rahimakumullah. Naon anu kudu dilakukan ku urang ketika datang bulan Syawal? Maka sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana diri ngupayakan minimal akur beh dituna melebihi di waktu urang ke bulan Ramadan. Sabab nalika urang aya di bulan Ramadan sabulan lamina itu kita sedang berada di bawah kawah candra di muka pendidikan yang harus diejawantahkan 11 bulan ke depan. Kapungkur ayah hiji ini kabeneran eta ini teh awewe bari geus kolot. Eta ini matana geus teu deuleuh. Ceulina geus teu deuleuh ge. Awakna ge geter balas lilinieun. Kieu eta pagawean. Tapi eta ini luar biasa. Kunaon luar biasa? Ternyata di saat fisiknya seperti itu, eta ini bisa menyulam benang menjadi kain yang sangat indah. Cek masyarakat, ieu ini luar biasa. Tapi acan gebeak ketajuan masyarakat tiba-tiba eta kain anu benang hese capek disoeh-soeh ku sini. Kumaha masyarakat, panjakal ieu ini teh gelo. Menang hese capek ninun geus jadi kain kalah ka disoeh-soeh. Berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Anjeun ulah siga nini anu menang hese capek menyulam benang menjadi kain, tetapi begitu geus jadi kain eta kain disoe-soe. Saha nini eta? Boleh jadi nini eta adalah urang ketika Ramadan awak keur lapar, tetapi najan awak keur lapar fisik keur lemah, urang mampu salat sunat 20 rakaat ditambahan ku witir, urang mampu baca Quran satabatan, urang mampu ngadiri kuliah subuh. Tetapi ketika datang bulan Syawal kayaan diri geus poho kana pendidikan, salat sunat ditinggalkeun, maca Quran ditinggalkeun. Naudzubillahi min dzalik, urang asup kana kolom seperti nini anu tadi. Naon utamana salat. Cek Allah wa inna la kabiratun illa alal khashi'in. Salat teh berat kecuali pikeun jalma-jalma anu khusyuk. Berat keneh salat jeung puasa. Bisi teu percaya coba tinggali anak urang. Kadang-kadang anak urang nu keur diajar puasa kuat tapi salat ditinggalkeun. Nu kolot oge teu saeutik tingali di alun-alun buat Cimagrib. Loba jalma ngararumpul cenah kasebutna buka bersama, tapi teu kadeuleu di mana salatna. Puasa bisa tapi salat teu bisa. Dan memang nas di Allah gitu. Salat teh berat kecuali pikeun jalma-jalma anu khusyuk, indah alal khashi'in.
kadang-kadang jelema teh pan anggapan teh kitu dahkeun bae salat mangke nomor 2 ieu lah salat mah isuk di aya deui ieu nu adan manehna ngadekul macul aya nu adan manehna jongjon di kebon aya dulu itu geuning segala ayanya nu adan manehna hare-hare sare aya nu adan manehna tetep digawe aya deui Gusti euy masuk miris tingali masjid zaman ayeuna masjid zaman teh persis siga HP ari HP na palus-alus ari pulsana uhan HP nama Android Samsung iPhone nupang anyarna di deuleuy pulsana da nol komo kuota mah geus 3 bulan saat hayo we nu diteteangan teh wifi gratis teu kau papanggih jeung babaturan hotspot euy meuli baso 10.000 ari ngawifi na sapopoe akibat teu boga kuota pan eta teh masjid jawana persis siga kitu masjid nomor 2 tingkat 3 tingkat bantuan ti Saudi bantuan ti Qatar bahkan bantuan ti Australia di deuleu jamaah kaulah punten ibu bapak sing kuring marek ngomongkeun di Cilutung da teu apa rek ngomongkeun teh di Manon Jaya we nu kasaksian ngan beda urang Manon Jaya ge nurutan urang Cilutung kumaha kitu salat maghrib masjid nu sakitu badagna teh ngan aya sajajar kumaha salat isya tinggal limaan yang lainnya berguguran kumaha salat subuh leuheung duaan ieu mah diborong nu adan si eta bantuan sia nu qomat nu jadi imam makmumna heuh manyayo si eta pan jadi imam sia makmumna karpet butut alias salat sorangan leuheung Bu Pak leuheung lain alus leuheung lamun sorangan teh ngora kene ieu mah jaba sorangan jaba geus aki-aki umur 70 tahun kurang saeutik leumpang geus dongkong ngomong geus taweh wo awak geus bau taneuh ciri tereh pae tapi da kulantaran nyiah teh ka masyarakat jam 3 jam 3:30 geus sudah kurang kieu kacai kurang kieu make baju teu sirna lumpat ka masjid sup ka masjid cetrek ngahurukeun lampu masjid pan pangheulana di tangan teh mik maksud rek ngahudangkeun ceuk si aki ayaikum malah geus ponokna pasna ge malum geus korot bari keur ngorang anu bate ngaroko bako Haji Dodo warahmatullahi wabarakatuh gi unyingakeun nalah kajadian masyarakat kampung Cilutung rehing waktos di masjid parangkos nunjukkeun jam diliuk kumanehna teh jamna teh horeng jamna teh eueuh eta da kalepasan ngomong dina mik goblok jamna geus aya nu maling geuy orang anu ngakodot beureun jamna tungtung napan si Aki jadi bingung ieu teh geus meujeuna adan acan geus asup panci subuh acan da pugu jam eueuh erloji tinggaleun tapi da teu leungiteun akal ceulikna dirancung-rancung ngadedengekeun tatangga lemur sugan we anu adan yeuh eta ceulina teh kana jendela masjid pepeh heueuh tatangga lemur aya nu adan alhamdulillah nurutan manehna adan di Mekah di Madinah nu adan teh ngeunaheun ieu mah si Aki adan nu hees beuki tibrah nu teu disimut jadi disimut nu teu ngeukepan jadi ngeukepan beres adan si Aki luak lieur kamana urang Cilutung teh usah potong-potong acan meureun can harudang rek diudangkeun bari sholawatan malum kolot suku katuhu disanggunjarkeun diusapan kulumeun anu katuda geus remati geus asam urat geus kalingsiran
bari kalan-kalan berang masuk ke kebon suku kenca ditikelkeun da kieu leungeun kenca nyekel mik darah rasana batur tuluy shalawatan ari shalawat Arab teu bisa bari bisana pujian Sunda baringan sakitu-kituna bisana teh tapi halus najan bisa sakitu daek ka masjid daripada pintar segala rupa mual ka masjid cek si Aki bari ngusapan suku maksud ngahudangkeun urang Cilutung oge goyi ngapunten nah bari ngusapan suku kuanya dosa gisi mabdi ya bari ngusapan suku yang dosa inggung erek nyebut indung bapak ngan leungeun keur ngoprek suku maklum kolot euy da jadi pabeulit bahasana teh ada pok teh yang gaya inggung suku ari pek teh aya pamuda nu balik gadang di pos rona ting tos gapleh ting tos remi da dituluykeun ku si kehet teh sareng sadaya Ramona goblok sia kalau kana geugeuikeun aki-aki lain sia manu ada nu bahas lain sia manu ka masjid ke naudzubillahi min dzalik padahal Allah Subhanahu wa taala tos ngancam melalui lisan Kanjeng Rasul nyaurkeun man tahawana bis salati bil jamaah ibtalahullahu bi istasar baliyatin salasun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabri wa salasun indal qiyamah sajal manu ngenteng salat sajal manu wani ninggalkeun salat sajal manu wani ngakhirkeun salat bari ulur maka ku Allah bakal dipapari 12 balai 3 di dunya 3 nalika maut 3 di jero kubur 3 deui nalika kiamat na untuk bilahi bin ibu bapak hadirin rahimakumullah cekaplah sakitu ngaisna intina mah mudah-mudahan urang teh bisa ngalaksanakeun pendidikan salina sabulan tina 11 bulan ka hareup teu kudu dipanjang-panjang lah ngaji teu musing dipanjang-panjang ge tara diarapalkeun ieu nya jeung deui nyiar ilmu mah gampang nu hese mah ngamalkeun ih lain nana sia ilmu gitu uing lain keur ngabas mang nana keur ngabas ilmu balik ka deui nyiar ilmu mah gampang nu hese mah ngamalkeun ilmu lain nana sia aya mang nana di dieu aya mudah-mudahan sing panjang umur sabab biasana jelema ngaranna nama sok kabawa kadang-kadang kabawa hade kadang-kadang kabawa goreng kamari mah cenah euy aya ajengan ngaji mun loba teh penjelasan nana padahal mang nana teh milu gorowokan kadang-kadang jelema ngaranna mah kabawa goreng kamari mah cenah euy di Cilutung aya bangsat mun loba teh babawaan nana padahal mang nana teh milu babadog jeung deui jelema ngaranna mah kadang-kadang sok kapitna kamari mah cenah euy aya ajengan bebarengan jeung awewe meuni geulis teh ulah geruh eta mah pamajikan dulu itu pamajikan ajengan disebut pamajikan Mang Nana naon pamajikan Mang Nana mah genutnya hideung lain ada ieu lain itu Nana Manon Jaya sia kunaon geuning ilmu make kudu diamalkeun lantaran eueuh deui bekal paeh kecuali amal ih lain soleh sorangan gitu balikan deui deui bekal paeh kecuali amal sorangan lain soleh amun amal soleh dibawa ku urang si soleh rek mawa naon atuh geus meureun ditanya ku malaikat soleh ari amal mah di mana dibawa ku Mang Nana pan rieuh anu terakhir Bu Bapak sim kuring sija nyuhunkeun dihapunten kasadayan sim kuring mah bahasana kasar vulgariha maklum sim kuringna makhluk kasar lain makhluk halus jadi kaharep lamun urang Cilutung rek rajaban rek urudang hoyong ngulem mubalik anu nyariosna halus maka sim kuring ngarekomendasikeun mangga ulem we mubalik makhluk halus sukuhna cukup we madat jeung menyan ngan balik maruriang kabeh rubina sakitu anu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Muasir basa-basi jam 11 kirang 12 menit. Tadi abdi uih gacong di eta tiranya. Mudah-mudahan di awal di kahir intina panginten kanggo murang kali dididik dunia dididik pengawasan mudah-mudahan sing kenging ilmu anu manfaat. Oke ibu-ibu dididik mingona dididik sasihan sami bae saur tadi ge rajaban muluban ge da inti nama pengawasan kene sasihan ngaos mingona naos orang mudah-mudahannya khususnya orang kampung Cibitung oke suka kali umumna anu sami-sami hadir mudah-mudahan urang teh sing kalebet salah sariosna ahli ilmu anu opatnya kun aliman au mustamian au mualliman au muhiban dari janten mualim namanya tadi si jang ajengan di Manunjaya orang mah pilih bae nah mustamian nah muhiban orang mudah-mudahan di samping orang nguping karena eta mudah-mudahan sakumaha saur sim kuring rungukeun regepkeun rasakeun rumasakeun darapkeun di mana pasang R anu 5 yakin kurang bakal kenging ilmu anu manfaat beuki naik teh teh rungu ke legep ke kadang-kadang duit kadinya orang teh teu karasa geus karasa kadang-kadang tapi henteu rumasa geus aya opat tapi ngararapkeun anu hese mudah-mudahan anu 5 ieu saatosna ka kuping tos diregepkeun ku urang sing menyentuh kana kalbu urang terus urang sing rumaos upami urang rumah saya teraskeun aya lepat urang stop urang stop mudah-mudahan ku ayana ieu pengawasan anu dijudulan ku halal bihalalnya mudah-mudahan hilangkan segala rupa kejadian istighlah istibroh kembali urang sesuai karena Idul Fitri urang uih karena kasu sasucian khususna sim kuring oge tacan patepan tacan udar idar dasar manusia 60 kaluhur ta urang sirapunten silih bebaskeun kalayan mudah-mudahan urang sing kalebet jalmi anu paizun jalmi anu untung mudah-mudahan bulan puasa dijadikeun barometer urang teh kitu salat sunatna anggar ngadenten salat sunatna nu kabarean mah tarawih gitu ngaos Qur'anna lanjutkeun urang salat farduna lanjutkeun tah ieu ngarupikeun realisasi dina pelaksanaan urang mencari naon ilmu mudah-mudahan urang samudayana nu di mana anu di paenan panggung anu di luar mudah-mudahan sing sapertos naon tadi teh naon tadi teh nu apa teh
nyiruan ulah gaya papatong ulah gaya naon ban bara ulah gaya kupu-kupu dan nu tilu mah geus puguh riweuh eta mah tanah eta mah nu diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an anu ngasilkeun madu 40 penyakit bakal leungit insyaallah moal kena ku corona jalma anu getol salat jeung getol ngaji amin gitu atuh amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdan jawabin ni'amah wa yukafi masyidah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan iksim lana ya Allah min khosyatika natahulu bainana wa baina masyatik wa min taatika matuballigu jannataka Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana bi dinina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin nas'alukal barokah wassalamah wal afiyah wal ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin satacan ngadeg satacan duih sasarengan ngaos doa kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mudah-mudahan di samping urang keng ilmu dihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala oge dina waktosna mudah-mudahan urang pupus husnul khatimah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh